Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung dipayun orang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala sareng salawat serta salam orang panjatkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng junjunganna jeung urang salaku umatna nepi ka akhir zaman. Para wargi anu keur nonton ieu video nu kusim kering dipihormat. Dina kesempatan ieu abdi bakal ngabahas mental healthy atanapi kesehatan mental. Salaku anu tiasa hadirin sering ngadangu tentang percobaan bunuh diri anu diakibatkeun stres, mangrupikeun alasan kunaon mental healthy atanapi kesehatan mental sarua pentingna juga kesehatan fisik. Salah sahiji cara ngajaga kesehatan mental nyaeta ngadeketkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala, ngiluan loba kegiatan sosial, menjaga lingkungan sosial, sareng orang tua, kerabat, jeung babaturan. Namun eta tilu cara acan dianggap cekap, anjeun bisa carita ka anu anjeun anggap amanah atanapi bisa dipercaya. Lamun teu cekap keneh, anjeun bisa ngahubungi psikolog. Ingat, lamun anjeun ngahubungi psikolog, lain artina anjeun gelo. Anjeun ngan butuh tempat nyarita. Tempat nyarita eta bisa disediakeun dina jasa psikolog eta. Urang sadaya anu ngarasa dicaket urang aya nu ngalami depresi atanapi stres, hayu urang rangkul jeung semangetan. Satidakna hal anu dianggap leutik ku arurang bisa ngabantu saeutik ka maranehna anu depresi atanapi stres. Saurna cekap di dieu ucapan abdi dina waktos ieu upami aya kasalahan anu salah punten sareng hatur nuhun. Abdi Nikita Wulandari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.